raja-raja parantos Jaya parantos Syekh ayeuna parantos dinten kalimat parantos Syekh kumaha itu ayeuna diumumkeun parantos daya nu sangat majeng deui kumaha teu lamun urang bebaskeun we ama saemara teh saemara kumaha nya ulah manang pangkat sutra wesa tipika masyarakat biasa gitu naon eta mah geus ulah kumaha lamun jelema 1000 kilo saya malah mun aing jeureudon teu si nyai geus asal aing 1000 ieu ulah pipilih mah ulah pipilih geus we nama supaya naon coba sama istilahna teh netral kali itu kan dia pejabat tanya maraya tersugan kadang-kadang dilihat mah gede hayangan kakasan karbu pangkat taurang bebas ke bayi nama oh ya itu bahaya atau tidak naon sok amari doa awan sok doa mas sok kebaik ya karunia nu dagang ama ya usaha tu bayar layak kene can sehep karunia hawa tu so cik kumane umumkan deh cik umumkan deh umum sekali deui cik penyakit itu amat gitu kaya anak di tempat saya pamilon di mancanegara geus kampil aya nu mulang aya we nu lalajo gitu kaya anak kantun heula lalampahan di tempat saya di sisi paling tinggi dulu tapi paling turun astra jingga sarang dawala bukan kantun Dewi Sutiaragin nuju ngariung gitu kayana astra jingga sarang dawala nuju badami sarang Dewi Sutiaragin atau Sutiaragin ngerasa pingah tutaya papadana margi Jakarta melung parantos kuninga kena terapingan dari saya menjaga saya marah kamu para pamilon parantos tekasang ke jabatan Bangka dibebaskan sing sawen sampeun wala orang kali itu beh dengan deketan hayo mak kumaha biar kumaneh kadenge apa tidak tetap merumumkeun ka kuping ina teh dibebaskeun saya marah teh sing sawe ka pangkat rahayan kitu gumantun pangkat jeung jabatan beunghar jeung miskinna ka kualieu kitu nyuhun
itu kamu Gusti perumahan mage sok singkir saus rajan pengawakan awe demi maneh ya ulah mage restu ting mage percaya kami ama malingih-lingih kedua abi pada datang kemang toboga di kedua kalamar sugan jeung suganto abdi jasa ngusulkeun bulan sekian ten pamiro banyak sian itu panggung dan diduakeun si beunang si wilayah sare teh singkap pindoro ku ayeun cekor diduakeun mendekat ku panggung ada di ditu ngaduh sedih aing nah itu kepupulasan bisa capai itu samperan nuhun mah ayo monjong bantuan daftar deh ayo gitu punten mah salah saya abdi dawala paling ada guys dengan di kakang dawala leres lo ya akang ngang cepot kalian ya pelika ya kalian nyelakain semua pengabatas kuyuk mangtong diterima ku mangkot tiup-tiup kisah dia mana buat abdi we sareng pun biang sareng punah di dawala kareng gayangan ditunjukkan bala jos tiup-tiup ya kesma pengabatas kami Undawala ya diterima di dawala tuwala sehat awak mana juala ya waktu saya nama hibar pangestos kumada lamang di desrayana oh sehat terus si mana itu apa mabung hari namanya lupa duit roba di pameran emas inten berlian itu roba tidak daftar Joko duit dan 10 juta 15 juta jadi kan sebilian mangina bunga sebuah kontrakan 20 kamar mulai sawah sama hadis 1 hektar yo mana tau video yo tau video versi mahal yo tau video pindah versi mahal yo versi mahal teman di jiwa versi mahal yo waktu nama kayak di Dio kan ada lagi Dio kursi mah perlu dijoi kursi mahal yang ada di Ukan depan beda mang tokok mah mana dong ini Dio ente mah mana ini itu mana ke sekali iraha mana kita jengkar ke subuh so dari tawe jangan nyari letik ke jam 3 subuh abdi parantos di bumbunggang dada kang lapar berencan tuang kang tuang heula hari tukang tu di pangker ayam berencan tis merencana saya ayah ayo sia biasa mahal teman apa tong dibere kan baik kan sudah mikir kan ataupun sudah mikir ataupun mahal sudah biasa goblok
istri tapi kaki nyanya ayah itu martabak telur lain kasenang je martabak amis siapa goblok-goblok di sana tabak kene keraing ke goblok sih deh mahal sih kalau martabak telur terus ya pengasap air gitu goblok tapi kali nasiban buka malu ampura we kang era sebenarnya kau lagi buka kolot era yang mana kali dah nang yo cing monyong sih ngomong sih harus kita ayo bingung ayo apa sih kang lamun percaya si acuk teh geulis kak siapa goblok nanti bicara si cepot tetep si sedang malah kalau terwak nih ayah sahama saya tahu nih sekarang tau kan dia aduh ini kayak kakang cepot kali bau sih nah tega buka kolot tekan itu sih ulah mana minyak siun terus ulah gelis manyong nyeri aing kacau itu jodoh gelis iman pakapilan cekeun mana gitu cari bobo sok siang ngomong kali itu buka ada bantuan nih sih gitu gue pangapunten mak abdi ngadeheus ka mangsa perkawis anyang sono bener ieu mane kumaha teh yo sentar buka kotor ya kabeh buka saya emang mangap kalau siapa blok mahal siapa teh maka boleh kemana lah orang tuh loh senang teh mau naruh sisirangan udah hiji hiji yang menang di masjid dari subuh siapa kawis sapi ngadeheus kamang daya lian kahijanya sono atuh kadua bade bamanawian ieu teh mang abdi teh tang manyangkeun baraya teh kamang taya teh dari ngalamar masih tujuh saya marangan kumargi nguping saya marah terus dibebaskeun di imah manawian ieu mah atuh dina kafe milik pun eta nu dipihara panjang baraya atuh katil kadua perkawisna dina henteu nyeumbeur lain jono imah bade ngiringan saya marah punan sia kumaha kitu kawidian kumat ulu si goblok tuh nalipak mana sih ada jelema sangsara balang sapa nya di balaban buat anak aing kemana ulu sembarangan bisa di mana ini neko jumlah miskin mana sanes ku kitu mang dari milik mah biasa dipilarian penting jodoh jeung bogo sugan jeung sugan nah bukan bapak tadi pilih dia kemana sih? Tuh kemana? Mau pilih itu banten dibebaskan tadi mah bohong aing mah bohong ngabibita kalau ya nah udah jamat teh naon udah bau isi dong itu didoakeun ku kaula kakang cepot sok iluan alehkeun siu ilung sing ridho mudah-mudahan ceuk dagung teh jurus teh ka manehna baheula mah kang geus kolot mah kumaha itu bener si cepot teh kiluan ini suganan mudah-mudahan aing mah jujur ngaduakeun sok maneh kiluan aing didoakeun maneh sing kumaha sing teu meunang tuh sing ereh maneh aing teu ridho ye boga mina tukang miskin yo si cak kebu pada lantas goblok
oh kayak lagi silong torokan si kasebelah sabar aja awas tuh didoakan kakang dawala ya nuhun cek ayi kakang cepot didoakan si menang kurang dia malah pakai itu enggak doan gak kenyakang jangan lapak perhatosan kasadaya para penonton ayeuna anu bakal maju saemara nyaeta manusia purba jago di lemur kampung tumaritis kisah kenal gorong nya ieu lain batur tapi lanjut kaula kakang astajirana hidup wah tuang siapa baca jurus satu tunggu pasir tapot ya mudah-mudahan ya kadir kami kang nyanggakeun semua pangabagios kakang dari sebenarnya maka murang kita kudu gelut nah naonan ieu ulah heudeuk naon ka jual jurus naon pan kakang pan baheula teh abdi daja jurus teh ti akang ayeuna abdi kudu ngalawan akang piraku dek tega wah baheula akang lung kitu saja kasyahor akang bola jago jurus tapi dari nama akang teh geus kolot atuh jurus dina balik ayeuna mah iwati kudu seren sumeren we kang kaula ismu lalu goreng batu antara akang jeung ilung mah bisa sebut itu tapi umum dia bakal nyaksian menjadikan akang nyogok meninggalankeun tugas lu ya dek jual jurus naon sih akang kan baheula pan abdi tidak jalan kerja naon teh ti akang ayeuna abdi kudu gelut jeung akang geus nulieur halusna mah entong atuh udah sportif urang mah sportif sabru akang mah geus kolot lu main mah lu akang jangan geus kurang daina mah kieu atuh akang supaya menang akang teu di belakang we leungeuna kaulah dikencang ulah sportif lu wah geus akang belah ditu akang belah dieu abdi belah dinya ulah sportif sok atuh tina naon kang sok nyakeun sapna teu belakang jadi atuh kang hampura bisa kaulah curangung ka akang bae ridho sok akang nyerang syokang ampura kang geus ngategeul heus dua push baheula jurus sanibikeun ka irung teh teh bisa neungeulung teh ulah ya cek abdi jeung dua jurus naon atuh geus bisa salaman kang lah ulah lu push tuh ditarik
bisa salaman bukan ulah sih lo nyaon apa cuma sakit sih goblok sama yang aing jahat anjingnya saya latihan silat sudah goblok kan saya kodaran sih maksudnya goblok anjingnya mana saya kodaran kau goblok enggak kalau tinggal akan bisa ilung maja siapa itu memaksa-maksa tuh gak ada aku gak senyalehan dengan mungen ayo maju dari kak malu asta jingga putra Lasmar kuda pawana sih ilu ditengah masyarakat langsung gak boleh aduh ilu nabi ilu candele maju lu aduh si goblok waduh siang ngerakan aing goblok deh siang rumah saja siang ngerakan aing godalin lawanin pan bahulah kita jangan jurus jadi kakang cepot ulah ya bahulah ini bedain lah si goblok siang deh yuk si cepot godalin aku siang tas senal aing pakai yuk goblok pakai aku siang ngerakan aing siang goblok Jakarta milung dipabarin senalku tokok di jamantri hari senal memang ukuran biasa nganeta semanu tiare kota waktu canak disawarkan manila patang tu kapuhan luar biasa dan kematian luar biasa kiwarik barantos dipakai kuil maneh gerehan nah dia si goblok nih siapa yang boleh cetek ini sini siapa yang sekolah ada kasih siapa yang goblok siapa yang di parawan hubut siapa siapa dikelam di kamar lain si goblok mah boga bapak ampun nyalakan di sana Kang maju dari Kang kiwari Jakarta milung parantos make senal ratoko di zaman kau hampurakan kau biarkan tu tengah syasa diberi naon sabi aku bawa ni hampura diberi senal sok temong penjurus kaya wah belas berkersayang tumamparan Astra jinga dicecek mastakana ku Jakarta milung bencar sapusan mastakana jauh ampun kang ya wis belas berkersayang widi mapabayak nalara tumumpu
Cepot anakku mah jangan nasib kita. Untuk ampun aduh anjing kesitir goblok aduh kacepot ayah cepot kira si mana Semar kadinya bari teu kating aku panompong nyamuni disatukan Dewi Surya nyaksian cepot parantos nangkarak bengkang dijejek pastakan aku Jakarta ini tapi kakieuna tabatak aing teu ngijinan teh kieu dan hidup ngesti ukur manis diatur hidup penasti kesayangan mata bahagia